Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Tarung Parebut Gelung. Ye dongeng para mitra karangan Watatang. Nincak bagian ke-22. Para mitra kaum dangu, dongeng perantos dugi kanalika Jakaria geus nekad. Anjeunna nekad rek maling nyidarsi kitu. Maksad sareng tujuan maling nyidarsi taya sanes pikeun ngayakinkeun. Naha kawina ka Salim teh kulantaran bogoh pada bogoh, suka pada suka, atawa aya unsur-unsur paksaan. Ieu hayang ngayakinkeun lah Jakaria ai soal suka pada suka tang tos meureun dilepaskeun deui jika ditu kawin kitu. Namun upami aya unsur paksaan duka ye. Sedengkeun memang leres. Kawina nyidarsi ka Jakaria kulantaran kapaksa. Lantaran mun mainana teu daek kawin kapaksa akina disiksa bebeakan. Malah mah lain wae disiksa bisa-bisa ditumpurkeun sadayana kula warga nyidarsi. Sanes nyidarsi. Mangga para wargi urang sami-sami hanca bae ieu dongengna. Mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pang beberahmana. Jakaria terus kaluar deui ti nu lalajo. Kuliwed kanu buni kalawan ngaluarkeun tergos hideung. Nu ukur katingali panon, rap dipake sabudeurna sirah katutupan kulawon hideung. Giler-giler panon Jakaria gular giler teu beda ti mata heulang ruyuk rek nyamer mamangsa. Serepet Jakaria ngalugas bedog anu meunang ngarebut ti sain, nu geus perlaya ditekuk beheungna ti tukang. Harita bedog dipake nurih bilik, srek, srek, srek. Bedog dikeureut-keureutkeun kana bilik lalaunan. Sakapeung reg-eureun tuluy ngadepong sabab kareret aya kalangkang jelema ting kojengkang. Sanggeus eueuh dak deui ngeureut bilik, sanggeus rada. Bilik rada gede diturihna tuluy dibedo lalaunan. Ana breh kabeneran pisan bilik teh menang nurih ti gigireun nyidarsi. Lah kadalah kabeneran pisan aing nurih bilik teh nampe ka nyidarsi. Panyana aing nurih bilik palebah kamarna horeng gigireun manehanana nu keur ngareneng jeung si wawelek. Garentas deui hate Jakaria harita nu lalajo wayang. Asa beuki rame sarurak bariting haruit ngadenge haleuangna sora sinen. Parang dalang keur ngigelkeun si cepot bari ngabojeg. Salim meuni asa suka babarakatakan. Kitu dinu sejena ting cakakak sedeng nyidarsih mah. Teu mesem-mesem acan tongoy we melenguk budina alum. Cakakak baru minta akina nyidarsih kabawakeun seuri. Atuh Jakaria asa tambah gemes ningali bahru minta babarakatakan. Kuayana kitu nafsu Jakaria geus teu kabendung. Ragamang kana bilik anu meunang nurih tuluy dibedo lalaunan. Katingali Salim keur babarakatakan keneh bari leungeun sabelah nangkeup kana tak-tak nyidarsi. Keur kitu kolongkong leungeun Jakaria ngolongkong, kalawan teu loba nu dipikir deui, leungeun nyidarsi ditong tak nepi ka kaluar. Atuh nyidarsi ngajerit lantaran reuwas. Datang kaluar regenyeng ku Jakaria dipanggul terus dibawa ngejat ti eta tempat. Atuh Salim jeung nu sejenna raribut ting corowok nyebutkeun nyidarsi aya nu ngiwat, nyidarsi aya nu ngiwat. Jelema nu keur lalajo wayang pahibut, samalah kuno salah denge majarkeun kahuruan, bari teu sirikna silih dupat pada hayang ilit, hayang nyalametkeun diri, bisi imahna kahuruan. Hayang buru-buru kaluar ti tempat panglalajoanan. Sora awewe harita teh jeung budak ting jarerit ngajadikeun tambah kata hiburan. Jalma nu keur lalajo loba nu blag-blug lalabuh, samalah aya nu kagaleuy. Rupa-rupa ting corowokna jelema. Cek itu aya nu kahuruan, cek ieu aya bangsat. Nepi ka tatabeuhan wayang ngadak-ngadak eureun. Panayagan aya sababaraha urang jelung-jeleng laluncatan tina panggung. Kitu ting corowokna jalma-jalma. Atuh nu araya di imah boh nu geus sarare, boh nu nyararing kabeh. Pada ting buriak kaluar ti masing-masing imahna. Bari sabagian aya nu mawa gemolan pakean, aya nu manggul kasur jeung sabangsana. Malah saurang lalaki ngajleng ti imah kaburuan tuluy ngabretak lumpat. Bari lulungu kalawan matak seungsirikeun batur. Ari samping sarung dibeuritkeun kana beheung, ari kahandap bulucun teu dikolor-kolor acan. Parang paamprok jeung saurang nini-nini nu mamawa gemolan jeung ngelek hayam bikang. Nini-nini ngarasa reuas jeung sieun, dikira lalaki nu teu make calana teh nu gelo tas ngamuk ti nu hajat.
Guak nini ngaguak bari gemolan jeung hayam dilepaskeun. Walau, aya nu gelo, saya nu gelo, tulung nu gelo. Cek nini bari terus ngaberetak sakalumpat lampet. Sedeng lalaki nu disangka gelo lumpat ka lebak. Disangka kapal di pasir aya nu gelo. Parang di lebak palebah tampian pisan aya 2 urang lalaki. Jeung pamajikanana keur ditarampian gentak tingkorejat. Kakara ogerek hanyat kok paamprok jeung lalaki nu buwulucun. Puguh duanana rareuwas disangka mahnya aya nu jelema gelo rek ngarontok. Duanana salaki jeung pamajikan ngagejebur kana kula. Sedeng anu disangka gelo mah terus lumpat mapai galeng sawah nepi ka teu balik deui. Para wargi sadaya, harita Salim gentak ka kamar nyokot bedog kalawan teu lila luncat kaburuan. Marentahkeun ka murid-murid kudu ningker lemur sabab Nyi Darsi aya nu ngiwat. Puguh we murid-muridna aya kana 30 urangna buriak ka ditu nu ka dieu. Samalah Salim pipilueun saralak siririk bari cocorwokan nitah karayat-rayat nu aya di dinya kalaluar kalawan kudu milu ngabantu neangan Nyi Darsi. Atuh kapaksa 1000 kali hoream 1000 kali geus tunuh ge kalaluar sabab kusieun dipahala ku Salim teh. Masyarakat di eta tempat ting alas ruka nu suni bari marawa obor ting arenyai nu maksud rek neangan Nyi Darsi. Kitu deui murid-murid Salim meniteu sirikna sabedogna. Tapi sanajan di alas rak oge kanu suni weleh Nyi Darsi teu kapanggih. Duka teuing ku Jakaria dibawa geus jauh ti eta lemur, duka teuing lamun nyumput di eta tempat. Ku ayana kitu amarah Salim ngagidir. Kadia ngagolakna lahar gunung rek bitu. Gidig Salim ka imah deui sanggeus unggah ka sampak. Masarna keur inghak-inghakan ceurik di singhareupan ku Bahru Minta salakina. Nu dipake ceurikna ku masarna mah inggis manehna jeung nu jadi salaki dipahala ku Salim. Entengna dititah neangan Nyi Darsi. Red Salim ngareret ka Bahru Minta nu kabeneran Bahru Minta. Ngareret ngan teu lila luk tungkul siga nu sieun. Dumeh ningali sorot panon Salim kawas mata macan di barungku budi baketut haseum geuneuh. Sedeng para mitra semu geuneuk para mitra. Sedeng panayagan wayang golek. Dalang jeung katut sinen ngaharuleng dina panggung. Nu tadi ngageder ayeuna mah ngadak-ngadak simpe. Teu beda 3 angker disada katincak tempatna saharita meuni jempling. Waktu Salim keur mencerong ka Bahru Minta, sawatar menit mah sarmah ceurikna rada leler. Pok tumanya sedeng cimatana masih keneh ramisa. Kumaha tu Agus si Nyai teh kapendak? Masarna basa-basana meuni sopanaker. Bieu macan kapanggih mah duka teuing ke mah sabab ku barudak jeung ku masyarakat di dieu keur pada nareangan. Samalah sakuring lemur ieu ditingker ku barudak aya ka 30 urangna. Pasti ku timur abdi mah aya nacan ngejati lemur. Pasti aya kana di jero lemur. Pasti kapanggihna. Tema Salim basa-basana sederhana. Nya mugi-mugi we sing kapendak atuh Agus. Mama eta we nu dianggo reuasna teh sok sieun si Nyai dikaniaya we. Tada teuing ngababengkangna dina rungkun meureun. Ceuk masarna. Gede karisi inggis Nyi Darsi dipahala. Wah, kula rasaan abdi moal mah ngaduka teuing lamun digunasi ka dirina mah. Lain abdi rek tumanya ka Abah kalawan minta jawaban nu tegas. Terus terang sangkan aya dina kaberesan ka hareupna. Eta saha ngaranna nu ti heula kungsi bantrok ngalamar Nyi Darsi teh ba? Salim tumanya deui bari ngareret ka Bahru Minta. Ngaranna mah Jang Tajudin amun kungsi ku Abah dibejakeun. Tema Bahru Minta lirik. Urang mana? Syuun padumukanna mah di Cibuyut Lewo. Anak saha? Anak Kirinta teh. Lamun kuring ka ditu moal nu bireuk teh nya? Moal sabab manehna mah pituin urang dinya. Ari kitu aya naon Agus nanyakeun ngaran jeung padumukan Jang Tajudin? Bahru Minta malik tumanya kana maksudna Salim. Ya maksudna mah tayalian rek nyusul Nyi Darsi we ka tempatna. Sabab abdi boga timuru. Geus moal saha deui nu kumaha nyieun camplak kitu. Mawa Nyi Darsi lamun lain manehna. Eueuh deui nu mikahayang ka Nyi Darsi lain lintang ti abdi jeung ngaran Tajudin. Samalah nu ngaku-ngaku ngaran si Kalong Hideung ge pasti manehanana. Pokona kahijina mah pangna ku abdi rek didatangan. Hayang sidik kieu we kana bebeungetanana. Jeung hayang nyaho nepi ka mana ka wani manehna. Sabab setiap lalaki nu kumaha ngarebut pamajikan batur
kudu saimbang jeung luasna pegatpati. Jelasna setiap boga pagawean kudu wani tanggung jawabna atawa nanggung resikona. Eta kira-kirana abah rek ngidinan, lamun kuring atawa barudak ngadatangan ngaran si Tajudin. Haji pikeun abah mah moal nyarek moal nita Agus, eta mah kumaha pikiran Agus. Sabab abah mah geus teu ngaboga-boga perkara nu jadi incu. Nu hartina mah geus jadi tanggungan Agus. Cek Bahru minta teu mere jawaban nu pasti. Cek pikirna sok sieun salah nu tangtu Salim baris ngabarerang. Komo kitu Bahru minta geus nyaho jeung karasa dina katalengesan Salim. Nya teu naon ari geus kitu mah. Pasti isukan kuring rek ngajurungan barudak ka Cibuyut. Cek Salim bari Malik nu maksud rek kaluar. Nempo murid-murid nu keur ningker lembur. Kakara gerek ngarengkah torojol. Saurang lalaki tengah tubuh tajalian tukang rebab katelah Mang Alnasan. Naon Mang? Salim miheulaan nanya bari mencerong beungut. Aya kaperyogian bari ngadeheus Agus. Nanging kitu ge hatur punten mugi teu janten benu. Mang teh taroskeun utamina mah cek Mang Alnasan. Meni sopan jeung adab bari popoyong kodan. Aya tanyakeun urusan naon? Sumuhun kumaha perkawisna beuh teh lajengkeun bae sun kitu. Ata nepi kumaha kitu di kajaan kieu sun. Nabuh naon? Sun nabuh wayang ieu. Rek diteruskeun teh sanu lalajoan ai Mang Alnasan. Rek dilalajoan ku panayagan deui. Geus sidik jelema birat kabeh. Ari daek onaman mana beuh dilalajoan ku panayagan kene. Teu naon-naon der we kadinya. Masih rek 2 poe 2 peuting ge. Da mah burung diparab atuh. Cek Salim budina Haseum. Pamiki cuma atuh wios bade sina maruli we Agus. Hajung ka ditu sina barali. Diteruskeun ke hartina. Ari eueuh nu lalajoan mah. Kumaha nanging perkawis eta na sun Agus? Eta naon? Mun perkawis waragana na beuh sun. Soal biaya mah isuk we tuh daya kira isuk. Engko na beuna ge candila le. Mah da barudak mah periogin Gus kata mibumina terbi sun. Atuh badak naon sina ditalangan heula ku dalang. Ari keur ongkos-ongkos nama. Ongkos-ongkos wae aing mah. Cek Salim kawas nu lieur make ditalangan ku dalang. Wah, ieu mah parawargi. Mun aya nu nabeuh model kieu cilaka we. Boga rombongan terus meunang nu mere orderna kieu cilaka we parawargi. Cilaka ieu mah. Bisa-bisa balik ke ngarayap atuh. Balik ngoronang ieu. Kesenian teh. Aduh. Serejeng di tangan ke panitia teu puguh. Cek si itu ka dieu, cek si ieu ka ditu. Sapan ribut lah. Aduh ampun. Harita Salim ngajawabna teh cenah kudu ditalangan ku dalang. Atuh ngadenge jawaban Salim kitu. Kawas nu lieur mah kita ditalangan ku dalang sagala Mang Alnasan nyarita deui. Ditalangan ku dalang kumaha Agus sami we dalang ge periogieun Agus. Bisa lamun isuk. Mangga enjing nangi aya mah supados kapasihan we kamu ongkos maruli. Perkawis ageng alit nama nyangakeun kumaha Agus. Jadi kudu ayeuna manawi kitu Agus teh Mang Alnasan bari tungku. Teu naon ayeuna ge ngan kabeh jeung dalang-dalang moal bisa ngalengkah. Sabab ayeuna ku kuring rek dibayar kun kieu. Cek Salim bari serepet ngelugas bedog. Uguh Mang Alnasan ngaranyug terus unur-unuran. Sieun bedog Salim ngalabak kana tarang. Nah make unur-unuran segala. Lain butuh kuno kieu. Geraya pecakan heula ye kana punuk si lain Alnasan. Makaning bedog dewek kana kene anyar meunang nyasah ye. Hai. Salim ngamangkeun bedog pada Salim ukur nying sieunnan. Sangkan Mang Alnasan, ampun Agus ampun ujang. Mamang mah derma piwarangan sun. Aya bari paos mun. Suku sambung lengkah bibir sambung lemek sun. Cek Mang Alnasan bari pupurungkutan. Bari nungkupan sira. Sanu nita? Itu kida langsung. Pong, kadek sekuaing. Salim nyentak. Bari ngamangkeun deui bedog. Atuh Mang Alnasan kuat ngahitutan maneh perut. Aduh, ampun Agus. Ujang kasep. Sauyos mamang bade wangsus. Teu uyahana keur ngadon majus ya. Aduh. Sanes majus Mang Agus. Mun bade bersin di pengkek. Jangan bersin ka handap. Dasar aki-aki cekekeun tetelo sia nyika. Aduh, bade Agus. Mang Alnasan hitut deui. Bari gancang turun mika terus berarti. Jeung panayaganan kadut dahang jeung sinen.
akhirnya sampai serget dibayar ku Salim. Wah cilaka we. Nah boleh dirugi cilaka we mitra. Nu hawi mun dipanggil keur ningali. Kok kena uang kaheula kontanan anak kitu. Coba mun ningang dinu kieu mah cilaka. Aduh. Nah si Bi manganasan. Mun kading anjeunna minangka kokolotna tuh tukang rebab dia tukang ngatur penayagan. Aduh nasib ya. Orang ajar sia. Bah omatnya ulah kemana-mana abdi rek neang heula barudak sugan aya jana. Mangga Agus teh bah ruminta jerut Salim turun tuluy ngagedig maksud rek neang nepungan murid-muridna nu keur ting alasruk sisi lembur neangan Nyi Darsi jeung nu mawa kaburna. Tapi para wargi sakitu di asra ka mana-mana oge weleh teu kapanggih tapak-tapakna acan. Nepi ka harita geus ampir nyedak kawan Cisubuh. Eueuh bae euy barudak euy, ceuk Salim bari nyenyekel bedog. Geus dilagar ti tadina keneh. Aduh, weleh kilanceuk. Di asra ka mana-mana teu kapanggih. Pantesna mah geus dibawa ngejat kanu jauh ieu mah ye. Daya keneh diwewengkon urang mah sapiraku nepi ka teu beunang. Sabadu neangan sakilobana jaba dibantu ku masyarakat teh. Temal ading bari hanyat ka pasir dituturkeun ku baturna genepan. Sia manusia nanya Gus, kumaha dicumanta ka kitu teh? Lamun seug kapanggih geus moal teu tanya deui dicacag bener-bener ku mamang mah. Ceuk Ki Jagra semu gemeseun. Upang rasa dewekna moal saha deui pasti urang Cibuyut euy. Sia urang Cibuyut teh Gus? Ki Jagra mencerong beungeut Salim. Nu badrok basa ngalamar Nyi Darsi. Piraku Ki Jagra teh apa? Wah, si eta ari ngaranna saha? Ceuk baru minta mah Tajudin anakna Ki Dinta. Lamun geus nyaho ngaranna padumukan mah jora gue ka ditu atuh Agus. Najan mamang geus sanggup ngadatangan nama atuh. Nya maksud kuring ge kitu. Ngan ulah sorangan sabab bisi manehna loba baladna. Lamun rek ka ditu kudu mau batur bari tong ayeuna isukan we, isuk-isuk. Ari ayeuna bising carape. Jung ayeuna mah geura heula, hitung-hitung ngumpulkeun tenaga. Taina ku ileng bejakeun barudak kabeh ding. Isukan sama merek ngajora goblok si Tajudin kudu ka ari mah heula. Ku dewek rek di papatahan. Jung bari jan heula barudak ditu. Cek Salim bari ngalewas deui. Harita teh balik ka imahna. Kitu di ading jeung Ki Jagra ngabejaan batur-baturna nu masih keneh ting alasrak neangan Nyi Darsi. Mitra kaum dangu kacaturkeun kira pukul 3:30 subuh. Asmita nu dititah nyusulan baturna geus init ti lemurna samalah geus tepi ka palebah jalan ronaan. Nu rek bras kalemur babakan anu kakalerna teh kalemurna ngerang. Harita Asmita mawa batur aya kana welasna urang kalawan marawa bedog ting garaplek. Dina cangkengna nu maksudna rek nyusulan Jakaria. Tapi harita Asmita jeung sapada baturna teu waka karbat. Manehna ngadon reureuh heula bari cari ngogo sisi jalan. Meunang setengah jam reureuh bring arinit deui. Tinggal dikakulonkeun. Na atuh ari tepi ka pepengkolan breh katingali ti girang aya abrulan lalaki wungkul. Aya kana welas urangna. Jalanna mapai galengan sawah malah sawareh mah geus tarurun jalan-jalan aspal. Harita Asmita gentak ngarandeg bari ngacungkeun leungeun mere isarah sangkan baturna nu ti tukang eureun. Pok saurang batur Asmita nanyakeun pada ngaharewos bari ngadeuketan. Naon mita? Gila euy tu jelema ti jirang ka dieukeun. Meletu sabagian deui ka jalan aspal euy. Cepal Asmita haharewosan bari panon manco kanu kakara tarurun ti jirangeun jalan. Waduh nya we mending ngaleut kitu. Moal rampok mah kitu. Ai ku pangrasa dewek mah rampok euy. Moalnya rampok mending ngabrul kitu. Paling-paling rampok mah tiluan atawa lobana 5an. Panimaya walasna urang. Duka teuing lamun batur-baturna nu tas jojoh patutunggalan euy. Pokona mah jeung Jakaria teh pasti maranehna keur neangan Jakaria teh. Ceuk Asmita boga timuru. Yen eta abrulan batur-baturna tas jojoh patutunggalan jeung Jakaria, tayalian murid-muridna Salim. Sok padahal baladna Tajudin rek ngajorag ka lembur Salim. Sabab Tajudin ngadenge beja yen Nyi Darsi kapiheulaan dikawin ku Salim. Nu kabeneran harita Tajudin jeung sapada baturna ngadon caricing di sisi jalan. Doh. Tilu balad ye, tilu kelompok. Tilu bagian para mitra. Ieu mah ye. Aduh. Tilu musuh ye, tilu bagian ye. Balad Salim, balad Tajudin jeung balad Jakaria. Doh.
sedang nu diparabutkeun nyaeta mung saurang Nyi Darsi. Mangga kumaha terasna dongeng. Sawareh anu ngajalemprak dina kutak, sawareh anu cingogo ari Tajudin gawena laja glejeg sisi jalan. Sakapeung gilek manehna kabelah kaler, sakapeung gilek mali kabelah wetan bari nulak cangkeng. Aduh, aing mah kumaha geus ieu bilakuan urang Asmita? Penitung ngadon taricing sisi jalan. Ari teu diteruskeun kalunya ka Jang Jakaria tada teuing we. Ngarep-ngarepna ari teruskeun pasti diparegat ku itu, cek baturna Asmita katelah omen. Ngarasa bingung sabab dina jajaleun rek disorang aya nu ting jaranteng. Kikilanan lah dewek rek nanyakeun ka sararea. Cing kira-kirana ari laing narekad terus ini kali itu. Asmita nanya kana pamadegan baturna. Celengkeung saurang nemalan. Ari pikeun kuring mah pokona mah atawa pasti nu sajeun geus sarua jeung pamadegan kuring. Tibatan balik deui ka lembur atawa ngadonting jarentul kieu. Leuwih hade urang terus kebat, di mana itu ujug-ujug nyieun kasar kapaksa ayonan ku sararea. Komo kitu cek timuru Kang Asmita. Moal salah babaturan utas jojok watu tunggalan jeung Kang Jakaria. Teu di ayonan pasti urang ruksak kalawan manehna terus ngajorag ka lembur urang. Nu maca kagok asong, kapalang caramang, kagok borontok, kapalang belang. Urang rawe-rawe entas malang-malang putung we tu ayeuna mana ha? Temal baturna Asmita gede hate. Kumaha nu sejen? Asmita nanyakeun ka nu sejen. Pok nu sejen nemalan meh bareng. Teruskeun eki lanceuk lah teruskeun. Pokna satujuan. Nya ai geus kitu mah geus saluyu mah. Nya mah tuh ngalamun itu teu ngaganggu atawa teu nanya-nanyakeun mah ulah nyieun tina kanaon-naon urang mah terus kebat. Pokona mah ulah nyieun pucuk tigirang pokona mah kitu. Cek Asmita nyaritaan heula babarudak geus kitu mah kabeh ting korejat terus laleumpang bangun anu salse henteu nyirikeun aya permaksudan. Kakara oge meunang 4-5 lengka. Tajudin ngageroan batur-baturna rada laun sabab ningali anu ting alabring. Budak siap euy. Itu jalma ting alabring tuh palang siang rampok boa atawa batur-batur si Salim rek ngajora galmur urang. Mencar kabeh euy. Ke di mana ku dewek geus dipegat, maraneh gedak gentak ningker. Cek Tajudin mere parentah ka baturna. Kalawan teu leleda sararea ting kuliwed kanu suni. Kabeneran harita caang bulan remeng-remeng rada kahalangan ku mega. Hari katamah-tamah geus nyedak kawanci subuh. Sanggeus abrulan Asmita deukeut pok Tajudin tumanya rada nyentak. Saha si laing? Hah? Pokna bari geus sadia nyekel perah bedog. Anjeun saha jeung urang mana? Naon guna, naon perluna make megat jalaneun bari oge. Cek Asmita malik tumanya. Bari ngajega adu hareupan jeung Tajudin. Ye. Sugan manusia goblok ya mah. Ditanya anggur nanya deui. Naon maksudna ilaing ting alabring wae kiwari bari oge. Si laing naon perluna. Megat jalaneun rek ngarampok. Ye, bangkawa rahasianya. Ngarekeun rempog ka aing, maju barudak. Tajudin para wargi mere parentah ka barudak anak buahna. Kabatur-baturna kalawan teu hararese kabeh jelung-jeleng kalaluar tinu buni terus ningker rombongan Asmita. Bari sakabeh batur Tajudin siga teu salalabar serut-seret ngalalugas bedogna masing-masing. Para mitra kaum dang, harita Asmita tuluy nyarita. Irik nyeun gara-gara sieulah tieulah silaing teh ha. Lamun bener-bener silaing gede hate montong kamar gabe atuh. Heng nyaho hiji-hiji we urang silih adukeun murid. Ti dewek hiji ti lain hiji ke di mana bisa joprak salah saurang samut ku sejen. Asmita ngajak tarung saurang-saurang. Wah, montong lilingnya barudak lah hayo cacara ku sararea cek Tajudin. Teu sabar. Atuh baturna Tajudin meuni asa dihucuhkeun. Sabilulungan ngahareumatkeun bedog meniting kolebat ting hariu. Ngan orok kaya batur-batur Asmita ge teu eleh rancingeus. Sakilat marsat bedog kalawan dipake nadah bedog ti pihak lawan. Bari ting corowok ngaluarkeun sora nu matak rentag kana hate. Harita gorowok batur Asmita. Trang. Bedog ti ditu ti dieu pada awor ting belentrang. Ting burinyai barijil kembang seuneu. Ku rosana nyarabetkeun bedog. Cileng belesur. Asmita harita teh baturna sajabat ting ngahareumatkeun bedog teh. Pereup kenca teu arantepan ting hariuk ngagempur pihak lawan. Tapi baturna Tajudin sarua siga nu sajalan.
Tematak aneh lamunting kedebut blug-bleg dibebet. Sedang Tajudin jeung Asmita teu waka pipilueun tarung. Maneh nama aku ngarajeng ngajarga nyaraksian baturna ti masing-masing. Harita nu tarung campuh asa beuki rame ti dua bagian pada rancingeus, pada karsit silih kirimkeun gempuran silih sabet ku bedog. Tapi saurang can aya nu cacat dengan saukur ting kedebut ti beubeut. Nepi katungtung namah bareak tanaga, nyarabetkeun bedog geus teu puguh nu diincerna ka manawe betna. Samalah di antara baturna Tajudin jeung baturna ti Asmita aya nu ngajaloprak ngareneng kitu sotelein perlaya tapi duanana lungse. Tina kituna batur Tajudin jeung batur Asmita alabatan ti bodor lamun dina wayang teh mah teu beda ti si cipot matak pikaseurieun. Demi katelah nu saurang si Enon batur Tajudin, saurang si Jahim duanana kawastu teu harideng. Keur ting kudupung ngadon silih reret pok si Enon nanya bari ngareret. Naon laing make ngudupung ki braya? Ye. Daek ngudupung setel ka teungeul leus ye. Alin kunaon? Uye lungse deuleu. Dipikir-pikir urang teh kawas hayam nya euy. Ngadon rek diadukeun. Jadi urang ripuh beak tenaga, maneh leuleus urang letoy. Da jeung sanyana diburuan teu. Batur geus kieu rek tuluykeun gelutna. Da mah geus capek euy keun batur mah masing silih tigas ke beungge. Urang mah ulah atuh lah. Ulah urang mah nambah bener naonan bari ge. Kembali ayu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Jahim. Meh bareng ting kuniang narangtung. Tapi teu kebat baralik anggur gukgek dari sisi sawah bari ting harega kene. Sedang baturna masih kene tarung samalah ku ayeuna. Ti dua pihak kanana geus aya nu carilaka. Kalolobaan ti pihak Tajudin aya kana tujuhanana nu cilaka. Ngan henteu sababaraparna sedang barudak ti pihak Asmita ukur tiluan. Puguh Tajudin ngarasa panas ningali batur-baturna hampir kabeh kadesek. Kadesek wawanen jeung kapinteran ku pihak lawan. Tina kituna jeleng Tajudin luncat terus susumar ngajak tarung ka Asmita. Ayo sia urang nyekel sabuk milang tatu jeung dewek sia bangsat, pokna. Meuni kasar gilek harita Asmita anu keur nyaksian baturna tarung malik sarta seuri ngagagap. Rek mang nebuskeun batur lain teh euy. Nu geus rarubuh teh tega lain kena pati euy. Tega. Hanya kala itu waktuna kaburu beak kitu. Mitra sadaya. Waktosna ka bujeng saep.